hiji mangsa kacaritakeun aya sahiji putri raja di Jawa Barat anu ngaranna Dayang Sumbi. Dayang Sumbi boga budak lalaki anu kasep ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang karesepna moro sasatoan di leuweung. Sangkuriang osok dibaturan ku hiji anjing nu ngaranna Tomang. Tumang teh sabenerna mah titisan dewa anu mangrupakeun bapana Sangkuriang. Dina hiji poe Sangkuriang jeung Tumang indit ka hiji leuweung. Nah kunaon pas Sangkuriang nitah si Tumang ngudag sasatoan ka leuweung si Tumang embungeun. Terus akhirna si Tumang diusir ka jero leuweung ku Sangkuriang. Tos Sangkuriang balik deui ka istana. Sangkuriang nyaritakeun kajadian eta ka indungna nyaeta Dayang Sumbi. Ngadenge carita eta, Dayang Sumbi teras ngambek ka cida. Teu sadar akhirna Dayang Sumbi nakol sirahna si Sangkuriang make sendok sangu anu keur dicekelna nepi ka aya urutna. Sangkuriang ngambek terus akhirna langsung mangkat ngembara ninggalkeun istana kerajaanana. Saprak kajadian eta Dayang Sumbi hanyakal ka anu tos naon dilakukeunana ka Sangkuriang. Saantos kajadian eta Dayang Sumbi terus ngadoa jeung tapa. Dina hiji wangsa, dewa-dewa masihan hadiah ka Dayang Sumbi nyaeta rupa awet wara jeung kageulisan nu abadi. Antos lami pisan Sangkuriang mangkat akhirna mutuskeun rek balik deui ka istana. Saantos tepi ka istana, Sangkuriang ningali karajaan tos beda pisan. Di dinya oge Sangkuriang teh ningali aya hiji awewe nu geulis kacida nu teu lain eta teh indungna. Ningali tina kageulisanana, Sangkuriang akhirna mutuskeun rek ngalamarna. Sabalikna oge Sangkuriang teh jalmi anu kasep nu matak nyieun. Dayang Sumbi oge resepkeun ka pamuda eta teh. Poe simkuring caritana arek pamit minta izin rek ngaburu di leuweung. Simkuring mah Dayang Sumbi pang ngarapihkeun tali nu ditalian dina sirahna. Dayang Sumbi reuaseun pas ningali aya urat bared tina sirah Sangkuring anu arek jadi calon suamina eta teh. Bared eta persis pisan anak nu tos ngarantau baheula. Dayang Sumbi memperhatikan terus, dipikir-pikir bangetna oge mirip. Dayang Sumbi mulai ngerasa curiga. Akhirna Dayang Sumbi niat rek ngagagalkeun perkawinan eta teh. Dayang Sumbi teras ngajukeun dua syarat ka pamuda eta. Nyaeta kahiji, Dayang Sumbi hoyong pamuda eta ngabendung Cai Citarum. Kaduana, Dayang Sumbi hayang hiji sampan parahu anu gede pikeun nyabrang Cai Citarum. Kadua syarat eta kudu tos dilakukeun saencan panon poe mulai bijil. Nah, dina peting eta keneh Sangkuriang mulai ngalakukeun dua syarat eta. Sangkuriang mulai tapa jeung ngarahkeun makhluk-makhluk goib pikeun ngabantuan ngawujudkeun kadua syarat eta. Dayang Sumbi mulai ningali lalaunan pagawean Sangkuriang nu sabenerna ampir beres dilakukeun. Dina waktu eta keneh, Dayang Sumbi oge mulai marentahkeun pasukanana pikeun ngabentangkeun lawan sutra nu warna beureum ti sabelah kota timur. Saolah-olah okos panon poe nu karek bijil. Sangkuriang terus ningali warna beureum eta jeung ngira panon poe tos mulai bijil. Sangkuriang akhirna teu jadi neruskeun pagaweanana, ngambek lantaran nganggap teu bisa ngabulkeun dua syarat eta. Make kekuatanana, akhirna Sangkuriang ngabobol bendungan anu entos dijieuna. Teu lila jadi banjir gede jeung najong sampan parahu anu tos dijieuna. Sampan parahu eta ngalayang jeung akhirna ragrag dina hiji gunung nu ayeuna disebut Gunung Tangkuban Parahu.